Abu Bakar Siddiq tumanya ka Rasul, ya Rasul, belah kulon aya randa anak dua, terus ku kami dek dijamin kahirupanana, dek dibere gandum sakilo. Cek Nabi, sodakta Abu Bakar, bener Abu Bakar, dikirim gandum sakilo, randa anak dua. Ternyata sahabat nu lain, Utsman, Umar, Ali nurutan, berarti randa boga 4 kilo gandum dina sapoe. 2 tahun eta randa jadi beunghar, ternyata jadi bos gandum. Mangga bapak praktekeun jiga Abu Bakar. Saur pun lanceuk Pak Ustad Ade, abdi rek jigah Abu Bakar, dek ngirim karanda anak 2 bea sakilo. Ini engke geus asar ngirim bea sakilo, isukna teu ngirim deui, nu aya ge aya tapak nyakar kusaha ku pamajikanana dicakar. Hese nyieun kahadean, ketika kahadean teu ngarti sararea.